syaratu takalluhaihil ubung lenden syarat opo wala wali ikilah iki pirang-pirang perkara kalawan sekira-kiranya kaya siwong tak dibal jari hati maka tetap keramanya hewan kabuburon walau zahara kaunuhum walaman anani ya jariha atau wasibah walaman iku kang den didi kang den uruk kisma kala kai mangan ya jariha atau wasibah sayyidin saking daging buburonane lam yahla walika sayyidun maka ora halal opo mangkono buburonane bila harum dalam munggu kawal alhar satu fayus daratu talimun jadi maka dan syarat kenapa pamurukan anyat wala asar lan warana natapakiku mawjudil alilaki dan kedua ngaletakan inget Mu'adul kalbi minal syahidi najisun lanutawi nggon gegele asusati buronan ikun najis Rasawan lahu la yufanu lanutawi kala suhanahu iku satuhune kalakuan iku oraden hampura opang saking maaf wa nahu yakfi jaslulan satuni kalakuan ikut cukup pengawasuh ma'ab bima'in wa turabin kalawan banyulan lebu wala yajidulan ora wajib ayuqawara bayan taden bolong ya ma'ab terhalan yang taden alungkan dia malam bulan yang taden alungkan dan buang ya malam para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillah orang Gusti Allah diberi himmah kahayang anu luhur dina thalabul ilmi teu kahalangan ku cuaca hujan teu kahalangan ku mendung tetep bae orang daratang barang diselidik-selidik mah orang lain ngaji-ngaji teh ieu teh horeanan rada aya anu dihindari macem-macem aya anu tipe tinggal deh ja polisi na bisi datang isuk-isuk Masya Allah, beres jelas urusan, nggak jelas.
Ieu mah anu teu jelas. Cicing di imah teu betah. Cicing di imah babaturan teu betah. Ngaji bae horeng ngaji ge teu betah. Sarua lantaran meureunana atuh problemna numpuk. Problemna geus macam-macam. Tapi deres masih kena lompat ke pengajian. Berbagai problem boh polisi, boh hutang, boh urusan rumah tangga atau urusan pemajikan geus dari lingseuh pokona ngaji urusan ke tas ngaji puyang deui sabodo. Nah eta bagus sebab dibahela ge loba jelema nu jadi ahli sufi tina berangkat pelampiasan terus figur nu berangkat tina asli nama hayang usul ilallah atau loba aya anu berangkat teh tina pelampiasan frustasi menghadapi ekonomi, politik, jeung asmara. Nah, ieu frustasi dilumpatkeunana kana toriko. Jadi ieu ibadah teh berangkat tina frustasi. Aya loba. Allahumma atunyin jalan teh banyak jalan menuju Roma. Sarua tujuan ada apa? Tergantung kumaha Allah dek merena. Jelema keur sugih teu nginah ibadah ka Allah. Coba cek Allah beres susah wae. Masya Allah leuwih teu ngeunah. Coba diberi sugih jeung susah aku wae. Tapi aya jelema diberi sugih teu ngeunah, barang diberi susah mengeunah. Diberi susah teu ngeunah ibadah teh. Coba ku aing diberi sugih ngeunah. Loba tergantung kumaha jelemana jeung kumaha Allah mere sinar. Bangka warah mama santren tibu budak ngaji bisa bermaksud karena lazat ibadah pakai neangan dunia. Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim teh lain pakai ibadah ka Gusti Allah, endahan pakai bisnis. Nyin yayasan teh lain endek ngausulkeun ka Allah, ngartikeun kana hukum tapi rek dudunya buang kawara, buah pamoyangna buang kawara. Tuh eta nu buang kawara polisi onam kana teu nyahuan kana dalil. TNI onam nya nama teu nyahuan kana dalil kana neraka ge moal kebal di hampuranya nama. Sebab bodoh tetap kana neraka. Dan moal kebal tapi kiai mah ilmu di nyana, wawasan di nyana, tapi nyana teu ngalingseuh ka ilmu titipan Allah, seakan-akan ngahinakeun kana titipanna. Iya, masya Allah. Nah ya anu deres sama ngaji ngarti be, aya nu ngaji teu ngarti-ngarti be, odoh bae, bodoh bae teu ngarti-ngarti. Ya Allah. Jadi ya masa babara macem disiksana. Atuh tina odobna jangan ngaji mah terus bae tapi teu ngarti-ngarti berarti kan maksudna lain ngaji. Tah eta mah sakadar gambaran-gambaran kudu ikhlas. Jadi polisi, jadi TNI, jadi PNS sing ikhlas geura ka Gusti leuwih-leuwih nu katitipan ilmu. Nu bodoh ge ai ikhlas mah kana kabodohanna atuh bodoh bae.
ikhlas ya Allah nu mentek urang ngaji ge hayang ngageserkeun rarasa urang ngaji lah ya sugan we can bisa minggu ieu bulan hareup sugan can bisa bulan hareup tahun hareup sugan we kuresep mah ngageser-geser engke we mendekati kana maot asuh sugan ngageser utata dina resep pisan kana jabatan sugan geus tareh maot bantu utata dina resep pisan kana dunia sugan atuh rek maot bantu tah harapan teh eta nu mentak ngaji haju sadar heueuh aing teh salah nu hese ge ieu teh ilmu aya dinana teu sadar kredit haram loh ngadu jeung aing dalil nah ieu bakalna nu kosi teh sadar mah sebenarnya aing nyaho so kredit haram ini mah kubutuh loba hawaij min hawaij dunya deres tawakos kitu bataran nyadar nu hese ge kan salah teu nyadar tasugan ku ngaji mah teu nyadar horenganannya duh Gusti hampura abdi teh bangkawaraha mah dihareupeun jelema mah abdi di kiai-kiai ge boga dalil horeng dihareupeun Gusti mah teh meureunnan bangkawara tah lamun sadar kitu deres gimana teh Pak ye mana abdi salahna ja abdi mah salah teh salah abdi ih teu pokona teu ngarti abdi mah kajian kuku bahagia kudu di kasorgakeun we abdi teh salah ke di akhiratna zabaniyah seret kosi takabur tuh jelema nu mantak luhur ge indallah ku nyadar diri loba kasalahan mimiti dina syariat dikoreksi oh iya salah teh sadar perislaman perzohiran naik deui kana perbatinan horenganan langkah-langkah ngajina wuduna salatna Gusti barang dikoreksi teh henteu lempeng menuju Gustina diomong lillah horenganan aya muatan selain lillah aya muatan tak diundang muatan gelap ayo sadar geus bisa urang mulai kuari kana ihsan Islam iman ihsan deuk iraha teu boga dosa deuk iraha teu boga salah nyontak lamun urang nyadar sasadar-sadarna pinuh horenganan ieu kolong langit teh ku dosa aing sadar saya kan sadar teh ya alasan aing mah ingat boga dosa naon teh aing sakieu bajai mah sedeng siana bae ka aing teu nganggap kiaikeun atuh aing ku sia lamun sia geus nyaikeun ka aing karak nyaho bahwa aing teh asli kiai lamun sia teu rek nyaikeun ke ku aing disogok nya aing teh kandidat kiai udah kayak kandidat kiai saja selain bupati teh kandidat ya Allah ya Rabb tadi bolak-balik teh supaya lempeng menuju Allah Subhanahu wa ta'ala bahasa lillah ditempelkeun di setiap gerak-gerak ibadah wudu lillah salat lillah puasa lillah kabeh lillah orengan disunut doang lillah tetepikeun kana qalbu nah mulai ya horeng ibadah teh kudu zahiron wa batinna naon hartina meuli kadu kudu maksud kadu teh da eusina barang dibuka teh ya Allah hileud melulu eta kos kieu tukang ceramah bagus dina luarna meseng barang dibongkar hileud ya Allah
Allah hileud gede hileud tadi ya Allah wahara atuh nu ngadengikeun mah geus lain hileud orai orai di jero aduh bareng dibuka teh bolak orai supaya ulah aya hileud di jero kolpura ulah aya orayan mantak urang wani ngaji teu keur miceun panyakit tuh nu takabur baru teu dek ngaji sia mah butuh keneh ngaji teu butuh ngaji ye itu daun ngaji bege teu dipake mah pake ngaji mah teu kudu ngaji jauh-jauh ilmu mah di aing ge aya aing ilmu naon tuh sia di aing ye aing mah serba aya aing mah supermarket eta takabur urang bunga gidig ge ti Blaraja ka dieu ti Cikupa ka dieu ti Serang ka dieu ti Bandung ka dieu ku ngagidigna ge Allah kan memperhatikan sekali dua kali kalau karunya piceunan ilmuna penyakitna piceunan tuh ya Allah ya Rabb Allah mah atuh maha segala-galana aya rahasia urang teh nyaho di sekeliling urang loba anu magahan ngaji urang teu tertarik eueuh bagian tapi begitu urang ke Jawa Tengah Masya Allah tertarik urang aya bagian mana di sekeliling negara urang teh aya geuning ilmu lain aya loba tapi teu tertarik begitu urang ka Misro Masya Allah mau oleh-oleh comro kadek atau gitu di mana bagian-bagian urang rezeki urang ketika urang cicing di daerah Jawa Timur hese neangan duit teh barang ka Tangerang Masya Allah ieu bisa dipaling itu bisa dipaling babari horeng ya ieu gambaran dunia rezeki teh kitu rizki dunia, rizki iman, rizki ma'rifat sarua mantap dituna bihasabi rizkihi wa bihasabi qadari kalawan ngitung-ngitung rizki na urang diberi ilmu diberi ma'rifat tah penting himmah na ulah pudar-pudar urang teh keur nyaritakeun buron beda buronan mah ai buronan mah eta anu sok diteangan ku eta buronan ngaranna eta aya buburon na buburon sarua buronan gede teh hewan buronan urang keur nyaritakeun eta menang ngabuburon hewan leuweung hewan-hewan anu lain milik hewan-hewan anu masih keneh ngencar di awang-awang di leuweung di gunung menang urang diboro melalui hewan-hewan galak siba wa tair kakalbin wa fahdin wa bazin wa syahin naon ta eta teh make syarat bisa sahna hewan diboro ku anjing misalna syaratna anjing tersebut muallamatan terdidik dengan julukan anjing lacak datang ke mana di antam zajira dari hati siba di zajir sahibia watas tersia di irsal wayumsikal shay wala yakulam ketika
manehanana kita moro kurang saluluguna moro bae tahan lepas sok dilepaskan kurang lepas benang borwanana di dahar kunyana tah eta ngarana terdidik mentak yustaratu tarkul ukli fi jagatil tayar bilaga syaratna ulah di dahar geus eta cara ngadidikna kudu ku ahlina untuk mencapai antan zajiro jarihatus sibab bizajir sohidia wa tastarsila biirsalihi dan selanjutnya teh make syaratna takarruhil umur kudu sababara balik sababara kali dicek dites urang datang ka bihaitsu yazunnu ta'addubal jariyah sehingga gede sangka idrakut tarafir rajul gede sangka bahwa ieu anjing teh geus bener-bener beradab sehingga ku beradabna bisa dititah ku urang sanggeusna dititah nurut sanggeusna nurut bisa menerkam sanggeusna menerkam dibawa dihakam eta teh kudu sababara kali sehingga orang percaya ke eta anjing. Jadi kudu dididik anjing anu mugolazoh bae ketika geus dididik mah jadi anjing pelacak eta teh halal boroanana sebab naon sebab kepentingan pribadi anjing dididik kita moro benang dihakam sakitu lapar lagi karena geus dididik dibawa ka dununganana diserahkeun anjing lamun geus kepentingan pribadi luhur eta anjing teh sehingga halal boroanana mau kurang kubaha mau jahatna disebut lagi raja singa disebut lagi raja hutan disebut lagi raja-raja dari seluruh hewan raja namau dididik kurang sehingga bihaitsu yazunnul ta'addubal jariyah percaya orang karena keberadaban mau dikencarkan kurang benang menerkamnya dibawa ka duduk luhur tamaung besak itu buau hewan penggalakna dididik eueuh kepentingan pribadi luhur tamaung ucing gitu keneh nusok disebut meong garong sebabnya nama atuh nu bogana can ngadahar turun saji geus dibukakeun garong disebut teh sama meong Masya Allah bukakeun cokot bukakeun cokot eta ngaranna meong garong henteu dididik sehebat kegaronganna meong gede kurang nurut dengan takarrur hadhil umur dididik nurut eta meong teh titah moro kurang set benang manuk lauk dibawa kunyana meong onaman teu mogolazoh anjing makan mogolazoh dididik mulia kunaon eta nu mantak mulia eueuh kepentingan pribadina sakitu lapar beunang teu didahar lamun urang boga pejabat dan kepentingan umat eta mulia urang boga lurah lain jang kepentingan pribadinya tapi jang kepentingan masyarakat mulia eta lurah urang boga camat dididik jana di PDAM salah aing ngomong maknya di PDAM jurusan cai atuh bolon deh jatuhnya hoge jajahuangan urang boga camat geus dididik jana
jadi keluar tidak kepentingan pribadina, melayani umat amat mulia. Boga bupati kurang kepentingan pribadi, bener-bener kepentingan buang saja negara. Mulia ada bupati, gubernur gitu kene, terutama RI 1 yang mulia Bapak Presiden terpilih seseri goblok Presiden urang Balerea. Ieu ngabogaan tipe anu bener-bener jang umat berani belusukannya, berani dan berani. Nah mulianya karena ngalengitkeun kepribadian jang pribadi, jang pribadi, jang umat, jang masyarakat. Nyaho-nyaho hutang urut pemilu mah wah siapa teh nyaho kan nyahoan aing jang pribadi eta mah presiden aya jang pribadina masih keneh wajar ja emang jurusan neraka. Menteri gitu keneh geus disadiakeun neraka jang nyana bagi anu memang melenceng tina aturanan. Gubernur geus disadiakeun itu keneh bupati deres jangan mau gede duit na RT jaleti jalawang neraka na buka wae. Nasib RT ya. Iya mah kiai makan ilmu aya di nyana, ayat aya di nyana, Quran aya di nyana, bahkan hafizul Quran, masya Allah, hadis. Tapi jangan kepentingan pribadi, iya makan buang kawara. Jin bantak aya be kecapan Kanjeng Nabi, Sayyidul Qaum khadimuhum, kepala masyarakat, kepala umat, kepala kaum adalah pangladen kaum, juruladen eta teh nu mulia. Sebab jang kepentingan pribadi. Masya Allah. Ketika aya hiji jelema sugih usahana dibere maju ku Gusti Allah, hartana teh geus berlimpah ruah, bro dipanto bro di juru ngalayah di tengah imah di jalan teh ambalaya, hartana teh sebab angkot 08 malulu inuh di jalan teh. Tapi horenganan ditilik-tilik teh lain jang kepentingan pribadi, jang kepentingan umat, bakal beda tampil di tengah-tengah masyarakat. Masjid siap, majelis enggak, musola heg, yatim piatu tah, fukoro rangda ngora kolot tah, bakal beda. Nu ngaromong saboda teuing berbagai-bagai nu ngomong lah si eta mah teh aing mah sia sampai semangan nilai doang aing urusanna jeung Allah tah masyaallah khadimuhum, peladen umat dengan harta, sebab Allah mere harta ka manehna termulia bakal. Kepentingan pribadi, bahkan nyana deuk dahar ge teh deuk dahar si sugih teh geus loba tah jol bae aya nu datang. Aduh cenah kula candahar ya nu aing jang sia eta karak hebat ieu mah lain kunci sugih henteu panurang dahar dikunci bae tah eueuh we jang batur maka urang geus nyadiakeun we ieu teh sok loba ieu nu datang teh sadiakeun maka dititipkeun ka keluarga bisa nu datang si anu pan osok ka dieu tah derek ieu tadi dieu masyaallah tadi geus disiap-siap. Gitu kene ilmu urang boga ilmu Al-Quranul Karim aya batur nu butuheun ka urang kula dicicing di dieu nek naon tuh kula hayang bisa maca Fatihah teh teu naon datang deh di pagar urang tas di mamana capek
langsung memagar ngaji bari nunutan deres anu capetang maka Pak Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Trek ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ieu budak keluaran mana? Mangkaning pan urang teh karak datang peutingna aju tunduh lantaran titipan Allah eta kan demi umat ngaranna. Teh aya nu dideuleu iwat ridho Gusti be batur teh supaya balener maca Fatihahna ieu teh supaya salatna rapi. Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Aduh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan gitu. Sakali mah kitu tah ahli qiraat teh magana ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim naiknya ghairil maghdubi ghairil maghdub. Sia dipagang silu kali gairil deui ho nganceng kopeah murid nganceng kopeahna aduh geus langsung aing moal ngaji deui ceuk kopeah aing nganceng aing ngaji qiraat tuh kitu pertama naon teu tegala waladdallin waladdah ye top ngancelang deui kopiah kunaon eta ngaladenan umat abeh bisa maca Fatihah kepentingan jang batur asa ulah yang dibayar lamun yang dibayar eta anu parah henteu tuh nambahan deui nu ngaji teh khodimuhum teladen umat supaya maca Fatihahna maca qiraatna rapih jang bekal hirupnya anak geus sakitu. Nah urang bisa amil deh ngajina teh ya labjatun nang dibaca 5 wajah markib labjatun ke dibaca labjatun ayo pagakeun ku urang ngaditu labjatun nan menang ditarkib dengan 7 wajah 7 sia menang di mana 2 deui di mana labjatun amat sih sia mah nu bodoh capetang mah dipagahan sakali nginah tapi kan lamun anu bodoh mazidun nasumazidun aja mapun nakal hadap bulat kolak kan nginahin ari anu capetang ieu mah kola bae kola asup koala ana kola belakang kola ngajolkeun dona kana alif teh nuturkeun lima qobla ayo baca kola asup koala elatna buliat takal kolam hiji sia mah kola asup koala alawazi pala hese amat sih kola asup koala mus puyang guru ge puyang tapi eta kan teladen ngaranna geus teu ngahor ada muriang seetik mapaksakeun situasi rada teu kondusif ge keuangan terus bae padahal mah di dapur mah teu boga duit tapi ngaji terus bae teladen ngaranna lillahi ta'ala ngaladen umat khodimuhum ta eta nu mulya eta ki fudoli beuh ngalayang bae unggal peuting eta teh peladen amplop ye nya mah teu butuheun ka amplop naon ambalaya di imah ge eusina tapi kan sangkaan doang sangkaan urang kos kitu teh di jerona siapa sok aju suzon goblok ente lah ya sewaktu-waktu aya gitu sewaktu-waktu ente sewaktu-waktu aya pasakan labil nah eta khodim ngaranna mulia eta mulia dididik
kunaon urang dididik di pondok pesantren tadina bodoh teu nyaho amil jurumiyah ku ari bisa teu nyaho alfiah johar maknun ku ari bisa tapi kunaon henteu ta'addub henteu boga kepribadian henteu boga tata krama kojang sorangan kepentingan teh jang meuli mobil jangan nyai-nyai jeung eta nu bahaya jadi kiai ulah anjing dididik lapar pita moro menangnya nak boroanana teu wani ngadahar demi sayyidna demi nu bogana dibawa ku nyana mulia amat eta anjing ku mulia-muliana anjing meunang didahar kurang boroanana sebabna kepentingan pribadi anjing padahal anjing mah hewan mugola goh mun didahar ku nyana terkamanana atuh bisa kulantaran geus dididik Masya Allah boga tata kramanya atuh komo manusia merintah ku harimau manusia teh eleh ku anjing anjing dididik bisa terdidik ai jelema dididik henteu terdidik kepentingan ajang pribadi bae beda jeung kiai kepentingan umat jeung kepentingan pribadi beda orang nilai pejabat kepentingan umat jeung bangsa jeung kepentingan pribadi beda polisi ge ningali polisi loba lah jeung kepentingan bangsa jeung negara tepati kepentingan pribadi hebat eta polisi TNI gitu kayaknya lamun geus tugas mau tidak mau saya harus ke Papua sekarang padahal betapa berat meninggalkan tanah air meninggalkan rekan meninggalkan sedikitlah ada kegiatan-kegiatan apalagi keluarga tapi demi bangsa jeung negara berangkat kana ka Papua kuari kan keur berangkat-berangkatkeun ka Papua sebab Papua teh hayang merdeka berangkatkeun berapa ribu TNI nu kuari berangkatkeun ka Papua nah demi bangsa jeung negara nah lamun nyanana bener ulah hayang nanaon di jero hatena demi bangsa jeung negara aku akan mengabdikan diri kepadamu wahai bangsa dan negara Indonesia adalah Indonesiaku itu kan diriku adalah bagian secuil darimu Ibu Pertiwi aku akan berangkat ke Papua akan melihat di sana barangkali ada yang cantik yang mengkol ya mengkol tetekos gitu tuh nah aku akan berangkat ke sana barangkali pulang dari sana akan naik jabatan mengkol tetengaran aku akan berangkat ke sana barangkali mengkol ulah aya pungkal pengkol hiji be toh ya nah anjing dididik jadi pelacak mulia boroanana halal eta teh kudu diuji syaratna beberapa kali andai kata walau wahara kaunuhu mu'alaman thumma akala min lahmi soidin lam yahila zalika soid lamun lahir lamun jelas bahwa ieu anjing teh terdidik boga julukan adalah anjing boroan atau pelacak titah ngaboro berangkat jalan kaleuweung set datang ka ditu manggih boroanan embeleuweung misalna didahar ku anjing tersebut summa akala min ladus kumata status anjing sesa dibawa lam yahilla zalika ta'ala anjing dilepaskan sat berangkat jana ke tempat boroanana jadi itu manggi meleweng terkam kunyana dihakan heula kunyana sapotong deui dibawa ka nu bogana haram teh sebab naon aya unsur pribadi lain bersih bening jang dununganana tapi jang pribadi heula atuh eta cacak-cacak boroan kos kitu gambaranana atuh kiai ge sarua lamun kiai boga ilmu hajinya berangkat dakwah jang kepentingan pribadina hayang mobil jang kepentingan pribadina hayang istana jang kepentingan pribadina dan lain-lain sebagainya haram ilmuna
anjing kemana tenginahin kadang-kadang tenginahin anjing geus kitu eta anjing dididik tapi mengkol nu tadina geus dididik boga julukannya muallam hebat tapi aya kepentingan pribadi didahar kenyana halal haram teteh sesana haram lam yahilla dzalika syaid fil adab teu halal haram mantap kurang kuari ngadengekeun ilmu kiai anu jang pribadi di Golkar tak kiai teh jang pribadi di PDA eta di Inggris kan we etik atuh eta di organisasi lamun nyana teu bisa misakeun antara partai jeung kakiaian teu bisa misakeun antara organisasi jeung kakiaian ngendek di mana bisa lagi harese demi partai demi organisasi demi golongan eta harese teh geus kitu teh eta hayang pong ikatan eta karak lepas tat muatan kan aya muatan lagi kula geus kembali sebenarnya di NU kunaon jadi NU cabang baik padahal pengabdianana geus luar biasa hayang ka pusat ieu tah muatan eta nuantak jadi haram ilmuna teu ngeunaheun aduh hayang di MUI teh di kecamatan bae hayang naik teh kudu nyogok bae nyogok lah nyogok saha nu jadi MUI nah teu ka kabupaten teh nyogok ieu ya dadakeun ku sia ye ya dadakeun goblok hararese teu dek neuleuk ka aing tuh kan ieu ulah sombong cenah kieu henteu aing meunang sombong bae anu naik ke kecamatan ke kabupaten teu make siut ilmuna dek dikamanakeun ilmu demi jabatan lain demi umat jeung bangsa haram anjing tadi jelas kucing bisa mau lain jang kepentingan sayyidna kepentingan batur tapi kepentingan pribadi haram lam yahilla dzalika sayyid bil azhar urang nu neangan jelema boga ilmu jang kepentingan batur umat urang boga pejabat jang kepentingan umat ngeunaheun kana hatena terasa ka urang boga presiden teh jang kepentingan umat ngeunaheun berasa ulah dideleutik jeung gedena pantes jeung teu pantesna ulah tapi jang kepentingan umat eta kan ngeunaheun kana jajantung deg aya nurunkeun deg tuh kan nah ieu gambaran dina buburon lam yahila dzalika syaid bil adab tuh kan acak-acakan deui nu sok didongengkeun teh sering urang dongeng urang nyaba ka hiji kiai aiheg nu nyuguhanana teh nu mawaan dahareun teh ucing kan kaget urang hebat amat eta ucing masya Allah karim bawaan lauk sayur segala rupa ucing lantaran dididik kan hebat atuh monyet yang sok ditung-tung teh eta nya di jalan teh aja make kendang dang dingdung nah eta teh kan wah jang kepentingan urang aya nu bogana ge kuari taya atuh tadi sok di jalan teh ditung-tung teh monyet nurut kan nah tapi satu ketika sekali lulus, 2 kali lulus, 3 kali lulus, sababaraha kali jana lulus tapi satu ketika neuleuberit ka ukur kunyana nyana keur bawa sayur neuleuberit hajukan eta jang kepentingan pribadi berit buat terekam atau pan ieu nu acak-acakan ieu sayur mangkana geus karumpul pan didinya acak-acakan ragag sayurna meretel kabeh ieu ge pejabat asal geus jang pribadi bae ragag ke sayurna acak-acakan ngembet ka mana-mana ieu kiai ge sarua asal geus lain jang kepentingan umat ragag nu dibawa kunyana ngembet acak-acak padahal mah sayur mah bagus
kulantaran dibawa na ragad atuh bangkokna pepes sayurna panas ngepek kemana-mana jadi itu bagus itu kan gambaran Gus gitu nah iya geus sarua urang ilmu tinggal ilmu tapi lamun dibawa jang lain kepentingan umat lain jang kepentingan naon gitu ngaranna manusia jang kepentingan pribadi ya pribadina mah lain manusia tetep ya jin juri kepentingan nafsuna eta lam yahilla zalika sayd fil Allah masyaallah di satu kulantaran eta anjing anu geus dididik ku ari mengkol nu kuduna meunang terkamanana dibawa rek hirup rek paeh kanu bogana ku ari mah di dahar heula berarti kan teu halal anjing tersebut fayushtaratu ta'limun jadid disyaratkeun kudu dididik anyar deui kembali dididik deui supaya rapih ulah frustasi kiai ge loba ye kepentingan jang pribadi istaratu ta'limun jadid abri loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid polisi ternyata loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid presiden menteri gubernur bupati udah aya kepentingan pribadi rada kenceng bahasa itu istaratu ta'limun jadid disyaratkeun belajar deui ulah frustasi ulah belajar deui didik deui mentak abri teu meunang dagang kepentingan pribadi negara kumaha lamun abri dagang atuh berabe eta polisi teu meunang bisnis sebab naon atuh ieu negara kumaha acak-acakan nu mantak eta bupati camat lurah teu meunang jadi calo haram acak-acakan negara mun nya jadi calo teu meunang sebab calo mah jang pribadi bupati mah tanda tangan beres camat beres geus beres dicek geus PPAT na geus beres geus ya aing tanda tangan ye nya de arak set aya nu mere duit leutik mah ulah oka teu ku ari makan bupati jadi calo emang teu nyarahoeun masyarakat bupati jadi calo kula bae nu di imah bae di kamar bae nyaho bupati jadi calo tarang sana komo lurah jadi calo mata geus ambalaya acak-acakan bakal camat jadi calo lurah pempresiden non gitu ngaranna bupati jadi calo bahaya sebab naon lain jang kepentingan umat tapi jang kepentingan pribadi haram menang boro-boro jadi calo bupati mah menunaikan ibadah haji urgen di negara batalkan ulah menunaikan ibadah haji iya demi kepentingan bangsa negara jeung umat ya nama Mekah bae nu sakitu wajib urgen di negara teh ieu teh keur meujeunna waduh kalut batalkeun deuk ka Mekah ge sebab naon umat bahaya ditinggalkeun ku manehanana datang ka dinya kapan ieu mah jadi calo bupati teh atuh ulah sok itu jadi kiai nyahoanan nyahoai ulah sok nyahoanan nyaho nyana nama henteu melalui orang-orang itu nyana kene asli nama deh kenapa aing teh nyaho meureunna lurah jadi calo camat jadi calo kiai jadi calo kiai onang udah beres satu pasantren ambalaya jadi calo mah tah yayasan teh ngaranna calo nu gitu nyaloan dunia make eta lah birokrasi ngaji tapi teu sakabeh yayasan aya bener mah ieu mah sakadar penataan hungkul di kelas teh abeh rapi dididikna kelas 1 kelas 2 kelas 3 bagus iyalah ikhlas berarti coba
Coba kadinya fakir miskin untuk bisa mayar diterima tante. tunggu Nah, gagaros ya tante. Tampil bisa kau ingat. Ayo sia. Ayo yatim diterima teu Gusti didinya. Ya, memeh nampilin aing ka sia. Ye kan ai pasantren kos kieu mah aki-aki geus batuk bae. Assalamualaikum. Ka mana? Kula deuk masantren bade sadaekna sia. Datang ka paeh di pondok los. Pesantren kieu mah mentak lo baru datang kieu apa syaratnya geus teu kudu nanya ka aing ka kantor ka ditu sia betah jenis bagus ya di dieu. Waalaikumsalam anak saya mau pesantren ini. Kenapa di pesantren dia sekolah otaknya blek ki. Aduh pondok aing penampungan kos kare mondok sanunya manfaatan si ieu bener teu je. Waalaikumsalam kemana ini anak saya idiot ini makan aja nggak bisa harus diladenin terus supaya pesantren aja katanya tampung. Oh masalah nu bodoh nu idiot anu otak rada miring kolot anu geus diusir ku pamajikanana ayo dek maju kumaha agama jeung mondok teh nu karitu mah lulu nu sampurnaan kudu da ge ye anak aing pinter ye anak aing cerdas anak aing hebat ieu mah ieu di pesantren kan abe agama maju kan bagus ieu mah lain sesa mah lulu ngan kitu masalah emang Allah ngirimanan anu kos kitu sanunya manfaat kalau mah inget bae Yon 203 anakna teh rada kurang bagus zaman abah nu kahiji nu kadua baragus jara di abri nu hiji mah kos kitu dah. Beja ka abah ini mau santren-santren aja sini cek abah teh enggak di dia pernah 4 tahun 5 tahun azan jadi bagus baca Quran jadi bagus baliklah nyana wallahualam poho ta urang manangan Yon 203 jatake terus akhirnya di masjid baik imaman azan tepake dulur-dulur dan ujar di letnan segala naon nanya kanyana nu kapang boncit teh asal naon minta doana futiu je rahasia Allah bebeja kadi alhamdulillah jadi pakai cak bapana anak saya yang dulu di sini sekarang udah kawin jadi imam masjid ngajar Quran ngajar ngaji ini kurang kumaha padahal mah kurang sampurna tadina ieu ye rahasia Allah seperti eta kan aku na ikhlas sabodo geus daratan ka di kumaha tanda kumaha ayo geus pokona entar lamun ditanya kieu santri sabaraha nyaho aing teu nyaho santri mah kos kitu kayak wari datang isuk balik teu pugu santri ieu ditanya teh hese santri kayak lamun nyalatun lobaan mun ngariung mah beuh lobaan digawe basa etikan je lamun urang kurang terdidik emang teu panas lamun urang teu terdidik si kiai na beh lamun nyalateun mah beres 10 mobil 20 mobil urang kene cenah ke tambahan deui 30 mobil loba ambul loba amat isuk urang teh dak eta teh sapuan 5an lamun teu dididik sabar emang kumaha gitu beh santri masyaallah nek lebaran dia nek puasa kiriman samping ti sugih teh babagi sabaraha coba nek dibagi sampingnya yang bulan Ramadan ieu cenah aya 1300 jaloba Masya Allah urang usul deui jata tadi naroba bener saya menelah mente 1400 bagikeun bener bea kabeh bahkan aya kurang isuk ta gorong-gorong dak ta bersihan kan deuk puasa ye aya coba kerahkeun ke 5 10 budak Masya Allah kurang-kurang sabar kumaha coba ye amun teu sabar buah geus arasak deuk diala kamana buah aing oh budak siapa urang lamun teu dididik kau kumaha kitu geus milik nameureunana kabeh ngan asa ulah dicabut badak sia hirup lamun teu nyaho aturan santri puyeng
bantak di Jakarta loba nu nanya ka di mana-mana lah nu nanya ini bagaimana Kiai enggak di kelas-kelas mau masantren enggak sih enggak usah nanya uyang dah masantren mendek masantren karak nanyakeun kelas da kumaha mayar mau nyantren enggak usah tanya moal kajawab hese ngajawab kecuali di pesantren ayeuna nanya doang mun teh aing mah teu ngaladenan kos kitu aing mah hese sia santri mah insyaallah kadeulina luca lece atuh ngaji bae ge kumaha nyana bae urang geus nongkrong ge daek-daek henteu cenah santri mah kos kitu atuh tapi barang balik deui masyaallah tad padahal dilok ngaji di komongna geus diutadkeun urang lembur nyana ge mun digak puluh goblok aing diutad santri mah kos gitu ngelekeun dokter Andes ngelekeun dade kariung mah tilok aya dokter Andes nu diondang tita mecah hadiah puji santri cenah hadiahan ye ngaran-ngaran nya ge dijurakeun mah seuri bae sial aing ge tilok gaji sebenarnya santri mah kos gitu geus tampil di masyarakat Allah kan nomere berkat ikhlas ngajina tadi nanya nyanakan ka guruna kieu cenah kula di lembur dibutuh kebutuhan tuh hiji jadi imam kadua mun ngariung kudu kula bae segala macam terus jeung kalau mental mau sing berani ayo terus beranikeun sapira ngomong nyana ieu nu ngalaksanakeun mah atuh ngere spirit urang kaya dah baca ieu beta dah shalawat ku percaya Allah kan mere ih santri fokus gitu di mana-mana ge keur mondok nama teu puguh kadeuleunan giliran aya nu ngaji bae ka imahna aing baheula ieu aduh can diaji babarag-bagan kan bicara kumaha ieu kumaha sia keur ieu teu miru cek cenah teh karasa nu sia tah ora jaritakeun santri malah anggeus tuh eta teh nu sok inget santri cak guruna santri nu Badung anu sangat Badung catat wah cak lurahna teh pasti diusir ke jeung iya di catatan nu Badung jeung sangat Badung iya ya udah geus sapoe dua poe ditungguan kan ku lurah pondokna pasti ieu aya eksekusi ka jeung kumaha ge diusir ieu ka nu Badung sebab atupan bado buah kiai lauk kiai beak kabeh iya pasti ya kajian hukum ada eksekusi ya bisa minggu eueuh bae bisa minggu eueuh reaksi nanaon 2 minggu akhirnya kan si lurah pondok nanyakeun ka kiai nu kamari teh daftaran nu Badung jeung anu sangat Badung teh kan geus bisi dipanggilan maksudna dibere nasihat apa diusir saha nu deuk ngusir teh kiai eta di catatan mandek didoakeun tengah peuting weh pugunyana datang ka dieu di mana Badung sugan rada deres sanu kusir atuh mandek didoakeun tengah peuting padahal cak lurahna atuh aing bae atuh cak cenah salah terka ka kiai da kiai atas tahajud Allahu akbar nu mana kana nu Badung teh didoakeun ya Allah ya Rabbi sieun teh sangat Badung sia teh supaya rada deres we ulah Badung teh doakan kiai doh ternyata 10 tahun kaharep kiai diondang ke hiji daerah lain kiai na lurahna diondang ka ditu ieu mah janu Badung teh ya sia ieu buka santri sia ban baheula Badung jasa di kobongna nyawa ingin teu ngarti cek gua jadi boga santri tah kunaon eta berkat doa kiai tengah peuting doa ya Allah iraha bae atuh Gusti turunkeun hidayahna Gusti bere taufik Gusti nya nyana teh beureun hatena mah sarua ngan Badung nama teh maku nafsuna bae tuh kan mantap nu Baradung jadi di kiai santri mah asal Badung jadi kiai beuh mantap nu jara di kiai teh nu Baradung bae mantan tungtung mah ngaji mah santri Baradung bae teu kitu da eta doa ge lain diusir tuh salahan mantak magarti moal garti kehidupan pesantren jeung kehidupan yayasan mah satu
2 3 exit. Sebab maksudnya lain dek ngadidik duit. Mondok lu kos gitu. Ke Badung kajen lah, sel betaheun bae guys. Yai sendal beli aku nyana. Kunaon? Dipalingan be. Sendal naon? Sendal cepit lah, sendal jepit ieu. Terus kajen sama beli deui bae. Beres kan pondok mah masalah. Tak eta kahirupan santri. Payustaratu ta'limun jadid. Badung teh ya, berarti kan ieu ngakal atuh dididik deui make taklimun jadid, make pendidikan anyar. Lain disetrap-setrap hukumna dek dididik anjing ge nu tataneun geus bagus didik jadi bagus deui. Kuari atuh budak santri didik deui. Urang boga pemajikan ngakal sakali 2 kali ulah main jeger-jeger we didik kurang taklimun jadid. Kan ngerang neng teh kakak teh kurang kumaha kan neng tuh makan ku kakak dipanggieunkeun sekedar kendaraan jang ka dieu ka ditu mah paneta geus aya Innova aju motor ge geus aya tapi neng deuk ngakal bae ka kakak tuh kakak datang ka ieu imah nangieun kakak ieu mobil nang balikeun kakak tapi kakak asa asup ka imah batur bae salah neng apa salah kakak ieu. Ini karena nggak bangun kakak tapi kakak sieun deuk suka imah aya neng sakumaha jenderal bae panglima neng nasehatan berarti kan aya naon ye di diri urang jeung si nengna tuh datang ka teu wani apa yustara tu taklimun jadid supaya nyana bener-bener bersikap sebagai permaisuri di imah teh permaisurina pemajikan urang raja. Jadi di imah teh aya raja jeung permaisuri. Koreng ribut melu. Si raja teh atuh komo ka anak incuna jangan lagi ribut bae. Asal incu datang ka dinya kieu, kenapa? Takut. Kenapa? Kakek sama nenek lagi berantem. Jadi incu teh dibere pemandangan berantem. Anak mah ge awas. Asana piring 12 bae ieu. Abah jeung emak ribut deui bae. Aduh, kanyahoan tak ulah gitu. Urang keribut ya, pemajikan jeung salah keribut tak datang anak. Tahan ku urang. Biasa we urang usapa pamajikan. Eta ngaranna hebat. Jadi di mata anak teh urang teu kanyahoan jorena. Anak balik ribut deui. Urang sia ribut kodo. Aya ribut kodo tolol. Payustaratu ta'limun jadid. Lamun ngakal boroan ngakal barang haram tapi ieu kudu aya taklimun jadid pendidikan baru anyarkeun deui ku urang ayo didik deui ku urang ayo terus dididik deui komo pondok pesantren mah pendidikanana mimiti belajar maca kadieuna belajar ngahartikeun kadituna belajar ngoedahan kadituna belajar ngabilagahan kabelah itu nama nggak belajar batin supaya lurus ikhlas angel pondok pesantren sekolah onam anu manajemen keke beres pendidikan batin pondok pesantren mah supaya lillah di pondok pesantren modern mah dipaksa penting supaya tahajud sebagai pendidikan berjamaah deh bener nyaon teh ja tahajud berjamaah sholat tasbih berjamaah nanti mana meureun da teh ilmuna. Maksudnya cenah supaya terbiasa sabodo kumaha sia bae atuh tuh kan balik boro-boro tahajud salat ku biasa ge henteu jadi pondok pesantren kieu mah paneuh dititahan ku guruna ngaji geus tapi jangan tahajud sorangan penting beboga kepentingan hajat sorangan gareot ninggal si hebat teman salat hajat ini ciduhan gua awe-awe sadar sorangan kan gitu kebelah dina terus sadar ganyana hasil masantren teh aja kos kieu kana pake ibadah leuleutikeun hudang sorangan sadar sorangan perbedaanana antara nu dididik diluruskeun ka Allah deuleu hasilna jeung nu dididik dunia ajeun hebat bahasa Inggris hebat bahasa Arabna hebat maca kitabna tapi bauna bau duniawi di masyarakat teh katarima ieu mah ieu budak teh 10 calece lasanan lillah
naon kapake aya nu muriang ngalayatnya na kadinya mah muriang geus kebal kula ngadoakeun we sekali deui kadinya muriang keneh aing mah basiat we geus mun aing pepang aing pangmandiankeun nya tenang geus pokona mulai geus kawasiatan tanya nya ge bingung aing mandian nu paeh tuh kan da eta kapake nah ieu tah payustaratu ta'limun jadid hewan didik kembali nu ngakal didik kembali kaum manusia bentak urang ge datang deui ka dieu dididik deui anyar deui datang ka ieu mah taruga gergog deui teruskeun teh uleh sing ridit teruskeun teh uleh sing ridit lah ulah bomong cek pamajikanna heulanan terus bae sih sok karek kaji sakali bae ge geus atuh ngaji deui Allah kan mere deui aing ngaji mah ngaji tapi kan barang haram lah ulah sok kieu nuduanan ngaji baeulanan atuh papa majikanana sok amat sih kieu lain urusan lain geus atuh pan aing nu doraka mah ulah pikiran doraka butuh saya gaji deui aya deui pencerahan anyar-anyar neng ieu urang kan terus bae jang ngaji bepan lain jang ustad lain jang kiai jang kabehan kiai menyampaikan ulah sok ngomong ustad lain kiai lain kan araka mah kabehan teh mah kubahan neng teh motor urang kan kreditan kieu nya cenah teh atuh mun bisa maka ieu mah jual bae lah aju meuli nu asli nu anyar atuh pan meuli teh kudu boga duit atuh ja kredit teh betul Kak agus aya ilmu makan musyawarah urang hari henteu aya ilmu makan plostoromo engke ge aya titik terangna pamajikan ge diberekan ku Allah sinat urang beres sinatek urang sederhanakeun beneng lah ieu motor bagus tapi haram urang meuli jaka beuli urang motor anu cash sanajan rada jore sugan mereka ditunang ge dibere milik di ku Allah teu kalah kan ngeunaheun aya titik terang ke ge naon eta nu mere Allah set sahaya sudah tuh mungkin akan ngeunaheun heuh ka kuring ngeunaheun urang boga motor sorangan mah teu diudag-udag teh makana ngeunaheun mun keur ieu mah kan ngeunaheun oh aya bae kan nu maling ka motor eueuh wae anu maling lah motor jore ieu hampang coba lamun motor kerida mau mana jalan an beli beda hampang Masya Allah tuturkeun agama hampang kajian kumaha anu ceri ka kolot ya aduh geus kreditan geus beres bari meuli motor anu jore anu maling tenang kumaha ge nu dipaling teh tetep nu urang ngan teu kadeuleu di leungeun batur atuh nah tetep nu urang geus lamun urang paeh ditagih ke di akhirat sanu nyaho batur hararese ka surga urang naik beat cak jana lagi satu kiai bungaheun kan nyana bener teh waduh dibere nasihat kos kitu atuh udah nu dibere ngan nasihat eta doang pan ku urang ge nu urang tetep nu urang sanajan di leungeun batur sakali nu urang tetep bae nu urang paling ku batur nu urang keneh bae kajen ku kumaha nu urang keneh bae leugit nu urang keneh bae apa ngin ke di akhirat ye urang kuari turun ngaji sendal urang leungit ulah nyokot deui ieu mah nyokot deui nu bagus mana ulah geus tetep sakali nu urang ke di akhirat si beres Masya Allah payustaratu ta'limun jadid disyaratkeun belajar nu anyar ieu urang pembekalan jangka Allah jangka akhirat pasti loba melenceng-melencengna di polisi, di TNI, di PNS, di pedagang, di kiai sarua bae ya sadarlah urang perbaharui deui ta'limun jadi perbaharui orang loba kasalahan gitu supaya rapi ta'limun jadi engke Allah kan mere sinaran sat aduh dar wala athara wallahu a'lam